geus ge setengah jam 10 juta. Hari ieu ngaji titah 2 jam. Dah tinggal ngalikeun eta. Simkuring kersana Sohibul Auqat juru catur pengatur waktu pembawa acara. Garis miring Bapak MC. Garis bingkeng Bapak protokol. Anu dina jero sarungna aya kolor. Anu dina jero kolorna aya kohkol keur ngarengkoh. Mudah-mudahan ku Allah sing ditambah-tambah kamuliaanana, amin. Wabil khusus anu puji simkuring dipihormat kersana para alimil ulama, kiai, ajengan, asatid, asatidah teristimewa al mukarram setempat alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah. Anu pahapunten teu tiasa disebatkeun namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna nu aya di wilayah kampung Blok Katanggur Tonggoh, Blok Katanggur Tonggoh hese nalarna we Blok Katanggur Tonggoh. Muga-muga urang doakeun heula ibu bapak para ulama ayeuna para kiai-kiai sepuh terutama tos seueur anu para rupus leres teu di ujung tahun 2020 nepikeun ka ayeuna tahun 2002 hiji kirang langkung 300 ulama-ulama sepuh ngarantunkeun alam dunya. Sing ngeri bu, sing keeng bu, ieu teh tandana ku Allah dicabutan ilmuna. Masya Allah, berarti min alamati saah, tanda-tanda kiamat sudah dek. Mudah-mudahan urang mah tong ngalaman nya cenah kiamat teh riweuh. Arek kilu kiamat moal sok geura pararaeh ti ayeuna. Mata punten umi urang doakeun heula para kasepuhan guru-guru urang nu aya di ieu kampung pada khususna muga-muga ya Allah sing diparaoskeun yuswana amin. Sing dijembarkeun milik rezekina dibarokahkeun ku Allah ilmuna soleh-soleha putra sinarang putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya robbal. Oge teka kantun aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah tikawit bawahan nepikeun ka atasan baik sipil TNI Polri wabil khusus aparatur pemerintahan setempat kersana Bapak RT aya RW Sumping Pak Kades aya bener Pak Kades aya teu aya aing rada ragu usum kieu hadir mah euy. Lain mungkin hadir ayat tekanan ti luhur dinten teh ge ece bener teu ngan lamun hadir gagah didoakeun mudah-mudahan kadesna sing panjang umur amin. Mudah-mudahan sing mampu nyandak masyarakatna ka jalan mardhatillah amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa anu puji simkuring dipihormat kersana sahibul hajat di dieu anu mana dina dinten enjing saurna insyaallah bade nyepitan murang kalihna tercinta anu jenenganana Cep Abiannya lernya Abiannya Cep Abian Jang Abian urang doakeun ku urang sadayana ieu murang kali anu insyaallah dinten enjing bade dikhitan mudah-mudahan ku Allah sing dipaparinan kasehatan amin. Oge hakikatna urang doakeun ieu murang kali sing dijantenkeun murang kali anu soleh amin. Anu turut tungut kana parentan Allah sinareng rasulna bakti kanu janten ibu ramana berguna bagi nusa bangsa terutama agama amin ya robbal. Oge teu kakantun dulur urang sadayana anu hempak ngayapak di ieu patempatan anu ridho lillahi taala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pandanganna hadir di ieu majelisna Allah. Tujuan tiada lain dan tiada bukan emak urang paseret-seret ngaji model kieu teh lain rek nangtang corona bener teu lain rek ngalawan ka pemerintah betul justru rek munajat babarengan ka Gusti Allah mudah-mudahan kerame ieu corona sing tong nepi ka ieu kampung amin khususna ka Republik Indonesia amin ya Allah ya Rabbal. Abdi yakin ibu jeung bapak sumping ka ieu patempatan pada boga tujuan anu mulia betul
tinggal heula ka hareup mata kurang lempengkeun heula itikadna komo usum kima ieu pangajian teh manfaatkeun sahade-hadena bu saha nu nyaho 5 genep 7 tahun ka hareup can pugu urang bisa ngariung deui model kieu bener teu tinggal ka hareup urang lelempeng hiji niatan urang ka dieu teh hayak menangkeun ridhona Allah rahmat ti Gusti Allah malah mandar magfirah ti Gusti Allah ngalangkungan syariat tolabul ilm mudah-mudahan salengka saparipola sabobot saigal sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana lain kitu mak lain iya sagala rupa ge hayang ngeunaheun mah kudu dibarengan jeung elmuna ece leres teu Kang mohon maaf lahir dan batin umi sim kuring lain rek mamagahan memang jauh di jugjug anggang di teang aprak-aprakan kak blok nu tadi teh naon teh katanggur cek orang dia disebutna penceramah cek orang dia disebutna mubalik tapi menurut ilmu seni ya jisim kuring teh diibaratkeun dalangna mah sedangkan ibu jeung bapa nu hadir di ieu patempatan daek teu daek ridho teu ridho wayahna kudu daek dijadikeun alogna kangaran-ngaran alog kaayaanana kumaha dalang kumaha dal alah aing ngeunaheun kieu ngeunana teh Kang ari ngajahareupeun ibu-ibu teh nyambung bapak-bapak masuk ini sok itu mata kampura ibu neng bager kasep dangukeun nya ieu kukuring rek dicontohan heula wios kajeun jadi lamun cek jisim kuring teh mah dangukeun kira-kira kieu ya Allah ya Robbana mugi Gusti sing ngajadikeun asbab ya dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana jadi ngajawabna teh kieu dengekeun amin lain siap 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 awas anu teu amin balik ti dieu pipina bareu sabeula makana amin setuju dengekeun sia ya Allah ya Robbana muga-muga kuayana icik ibung urang sadayana dina ieu kesempatan Gusti mugi Gusti sing ngajadikeun asbab ya dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana apunten sepuh lain ngaheureukeun ieu mah ngetes kakompakanne urang mah ieu mah ampura nyaba saking kusumanget ieu teh atuh rek teh semangat kumaha Kang nu disanghareupan rata-rata tuh ibu-ibu sineng kabeh bari gareulis kabeh alhamdulillah tapi pan bahkan ari dikiekeun mah kapanggih modalna orang dieu mah geulis teh Kang beungeutna da geuning beheungna mah kabeh ge hareuras hampura ibu ulah nyeri hate ulah kasinggung sim kuring tengah maksud ngahina jeung ngaledek sejujurna ye ini adalah sebuah kode keras di sim kuring kulantaran rumaos sim kuring mah orang belah kulon jadi bahasa rada garihal Kang ce saya khawatir nanti di tengah-tengah tausia ye kuring ngaluarkeun kalimat atawa bahasa anu heuras wios kajeun moal ngambak moal moal nyeri hate sanajan heuras wios ece resep nu heuras resep nu leuleus pikiranana teh ka mana ieu amit-amit ngaji sete oce ieu silih harewos maruk teu kadenge meureun ku urang
majar kata Ustad nu heuras beuki nu leles beuki gila aing geus serius kembali ke lab sakali deui ya Allah ya Robbana mugi Gusti sing ngajadikeun asbab di kiparatan dosa perdosaan urang sadayana amin ya Allah ya Robbal anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana Umi Kang Neng Bager Kasep ya urang nu seperti kieu muga-muga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna muga-muga masing aya dina panang payungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Robbal ya urang ngawitane urang dorog-dogkeun geus peuting tuh setengah jam aing mah euy teu karasa geus setengah jam cana naon sakieu teh makanya nu ngeus-ngeus ge setengah jam 10 juta hari ieu ngaji titah 2 jam tinggal ngalikeun eta mah pahajat tukang heureui campur tinggal ikar singkat kata singkat cerita ibu bapak jamaah anu dimuliakeun ku Allah serius ya ulah hayang seuri wae ngajina bisi kaburu corona ieu acara tiada lain dan tiada bukan dalam rangka walimatul khitan ngajalankeun syariat Islam yang berjalan dimulai sejak Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihi berarti dulur ieu teh patula patali sinareng murang kali patula patari sinareng budak batak urang judulan wae ieu ngaji dengan pembahasan seputar masalah budak naon cenah naon mak judulna teh tinggal ikar ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah ieu budak hurufna aya 5 bener teu nu kahiji B nu kadua U nu katilu D nu kaopat A nu kalima ieu budak cek sepuh kapungkur mah disebutna bahasa kirata dikira-kira tapi nyata dikira-kira tapi nyata matak cek tadi ge hurufna teh 5 bah B